Iya gara si emak ti isuk-isuk di teangan ka mana? Sing goreng ke nyieun tenda. Yang naon ieu nyieun tenda, Mak? Mak? Aya acara naon ieu teh? Lomba pionering. Alas ya. Laju nyieun tendana ayeuna. Iya naon aya? Oh, iya rek nyieun popoyan gitu. Iya tenda nangis jadi cenah tuh. Oh, contoh. Kan baru udah camping kayak gitu. Tinggal ieu da baraya si emak. Diisuk tidur. Ini betah di kebun. Untung we kebunna lega. Kan jadi lomba. Aduh, iya popoyan guys. Wis jadi deui. Simple. Saya tak kenal, Mak. Tinggali saung lagi dibikin kafe. Saung estetik. Naon? Aduh sia. Nyeguk ketong. Base camp si emak tuh tinggali. Sasaungan. Dibuat seestetik mungkin. Ya boga kolot, gustin bagung. Nuku kreatif teuing. Ajo ya kerapi unggun ke peting mak. Hanya kalau emak malam Jumat ke diendongan lagi. Namun malam minggu mama di dia bari melum terasi. Rek di pageran cenah teh baraya. Nyieun pager. Gimana lomba nangke si emak. Bisa, Mak? Ih, bedas, Rob. Tanaga nama hebring. Tuh, jadi guys. Tenda menang si emak. Itu popoyan nana. Keijang paranti wadah sepatu cenah teu dijieun. Ieu mah meunang lamun si emak ngilu lomba. Tidak kube banyak mantan pembina pramuka. 10 tahun ya pembina pramuka. Guys, menang si emak. Wih, estetik. Eta naon nama? Gantungan baju. Oh, wadah kacu. Ya. Aduh. Yang nyampaikan topi jeung kacu cenah tuh. Kreatif si emak. Tuh di pageran tenda ge. Eta naon nama? Ide deh. Menang lamun si emak nu masang. Anu masang anu ngarakitna pasti si emak juara hiji. Tuh, tingali cenah. Eta jeung wadah sepatu. Guys, aya nu ngageroan si emak. Penasaran orang tinggalinya. Hayu. Naon cenah? Emak-emakan bae. Nih, si emak boga istana ucing. Tingali. Mana ucing teh? Naon ngageroan bae? Oh, yang kasih emaknya. Kita lihat istana kucing si emak, guys. Wah. Awas, awas. Awas.
cenah itu tempat sarena. Tuh tinggal lihat. Disprean. Di belah dek. Emak tinggal li. Ucing aranakan musim hujan teh. Aduh. Nah, iya naon mak bangker. Si emak boga ruangan bawah tanah. Di kebun si emak ya harta karun. Tah, iya wadah piring guys tah. Iya dapurna. Tinggal digerak. Aduh, baraya. Boga emak teh. Super kreatif. Iya popoyan. Lajung kayak mata tapak puting. Semedi. Tes terus si emak mau ikan baju cina cara apa kieu. Aduh. Eta popoyan nana. Tuh, geus jadi. Tinggal ngampar samak. Ngaliwet. Aduh, kita tenda ala si emak. Keren. Juara emak menang ya mama lah. Naonan cenah? Oh, make hiasan naon cenah? Oh, ngerah naon teh mak? Indah tanaman. Oh, keren baraya tinggal di si emak ieu. Wih, mantap. Juara ieu mah sekolah si emak. Wih, lega. Laju mangen dong ke peting. Malam Jumatan. Namun teu hujan ya, Mak. Namun di dia make awi. Mantap, Mak. Juara lah. Yuk baraya. Assalamualaikum. Kira gajian. Beli tenda deh. Amin. Serius, Mak, mode serius.